Dah iya mantak lamun salah ngajawab mah bakal bentrok. Ke lamun cemanya cep hasib teh ayen nah liwat karena dudukan batal. Heeh. Nyanyi atuh lain ayen. Nah, kan ngaliwat karena dudukan batal tuh. Batal tuh. Oh, itu berarti lain ayen. Tak rokok batal tuh. Nah, hah? Oh, tai gitu mah geus saya tuh. Kita bulan sawate ulah sina aya hasupan, ulah diduruk. Dah hareung gua. Rokokna. Hmm. Tah, haseup rokok mah aya. Ayen. Dina bugiatul mustarsidin. Dalilna al adat muhakkamatun bisyar'i. Ari adat teh mangrupakeun landasan dasar jang hukum syara. Naon sambunganana? Nu dianggap hukum adat teh hiji doktor. Bisa dinyatakan tayamum jeung henteu lamun cek dokter. Lain cek mang cecep. Mang jama ulah kakenaan cai. Cek mang cecep teh jadi dukun misalkeun nya. Teu asup dina hukum misalnya. Mang cecep dokter. Mang jama wayahna geuring ayeuna mah teu meunang kakenaan cai. Hah? Ah. Wayahna tayamum. Bisa beuki marah. Cek dokter. Rokok mah ngandung nikotin.